Kanjeng Rasul mati unggal poe merean yatim, merean jalma-jalma budak baletik, resep ku Kanjeng Rasul, dibere gandum, dibere roti, dibere korma. Rasulullah unggal poe pagaweana kos kitu. Lamun memang iya bener visi misina ieu Bapak Presiden Prabowo unggal poe merean makanan-makanan bergizi kana budak baletik, kana anak-anak kurang nuker sekolah SD, maka ialah nerapkan karena hukum-hukum na Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tingkah laku na Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tahu nggak sekarang ayat wari nuker viral, wari ayat nuker viral nu ngomongkan bahwa demi kepentingan politik daripada partai PKS, DKI Jakarta wakilna daripada Ridwan Kamil partai PKS ngomongkeun bahwa Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eta pengangguran, pan eta haram jadah eta. Kanjeng Rasul ngawinkeun Sayyidatina Khadijah al-Kubra cenah ge pengangguran, pan eta luar biasa bodohna eta jelema. Dengekeun, ulah demi kepemimpinan, ulah demi karena popularitas sehingga nyerempet-nyerempet ke mana, kudu nyaho Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sata acan nikah jeung Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Kanjeng Rasul mah geus sugih, Kanjeng Rasul mah loba pakaiana sehingga Kanjeng Rasul nikah jeung Sayyidatina Khadijah al-Kubra maharna eta 50 onta, lamun kuari geus baraha miliar. Coba lamun nikah jeung pamajikan sajina 12 onta jeung Sayyidatina Khadijah 50 onta. Kanjeng Rasul sata acan nikah na jeung Sayyidatina Khadijah al-Kubra, Kanjeng Rasul mah geus dermawan, duitna ge loba, sugih Kanjeng Rasul mah. Cuman Kanjeng Rasul ku saking neuleukeun kanu ngajadi umat-umatna supaya kumaha tawadu, handap asor, kudu saling berbagi. Ieu jelema demi kepentingan politik ngomong-ngomong Kanjeng Rasul pengangguran, pan haram jadah eta. Kanjeng Rasul nikah cenah jeung Sayyidatina Khadijah eta pengangguran, da Khadijah eta adalah jelma paling kaya. Kanjeng Rasul nikah jeung Khadijah bae geus kaya. Ngomong-ngomong Kanjeng Rasul pengangguran, Kanjeng Rasul nikah jeung Sayyidatina Khadijah al-Kubra, eta Kanjeng Rasul geus sugih, geus kaya, maharna ge 50 onta, mun kuari triliunan bisa jadi biliaran triliunan kuari mah. Bahkan ayah mengatakan 200 dirham, begitu luar biasa eta Kanjeng Rasul. Loh demi kepentingan politik kuari nyerempet agama. Nah iyalah efek jalma-jalma kumaha, jalma-jalma anu ngarasa paling pintar, jalma-jalma anu ngarasa paling gagah ilmuna geus menguasai sehingga kabacotna ge memberikan statement-statement kepada orang lain tanpa dilandasi dengan agama. Hati-hati, ini zaman sekarang kenyataan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abadika wa rasulika imamil khair wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun urang zami-zami nyanggakeun puja jeung puji kehadirat Illahi Rabbi. Dina saah ayeuna urang masih keneh dipaparinan nikmat-nikmat yang begitu luar biasa, yaitu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita senantiasa kumpul di tempat yang mulia ini bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpul orang kabehan di ieu tempat ngajadikeun wasilah Allah senantiasa maparenan rahmat ka urang kabehan. Salawat jeung salam mudah-mudahan tercurahkan ka junjunan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, keluargana, sahabat, para tabiin, atba tabiin, umum kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika manusia diberikan nikmat ku Allah subhanahu wa ta'ala, maka nikmat eta ku urang kudu dipergunakan sabaikna mungkin. Celi, mata, irung, lengan, suku, ieu awak teh kabeh adalah suatu nikmat yang Allah berikan ke urang kabehan. Betul. Semua badan yang ada pada diri kita itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika nikmat itu kita pergunakan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, berarti kita telah mencapai rasa syukur kepada Allah subhanahu. Tapi sabalikna lamun urang andai kata ieu awak teh teu dipergunakeun jeung ibadah ka Gusti Allah, ngajalankeun kewajibanna henteu, ngajauhan kana laranganna komo ku urang dilanggar, maka itulah kita berkhianat kepada Allah subhanahu. Yang namanya khianat itu merupakan suatu dosa yang begitu luar biasa. Kita sudah diberikan kepercayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Urang geus dibere percaya ku Gusti Allah, tapi kunaon ku urang dilalaikeun. Benar? Euy, Bu. Zaman saat ini zaman yang memang zaman gila. Zaman saat ini dikatakan zaman gila. Kenapa? Jangankan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan pengetahuan ilmu yang Allah sudah berikan kepada hamba-hambanya kita tidak jalankan. Zaman kuari mah loba jalma anu ngajauhan karena para ulama. Betul. Orang saat ini sudah banyak yang tidak percaya kepada ulama. Bahkan orang-orang bisa mengangkat kepada orang bodoh, menjadikan pemimpin dia, sehingga dia diberikan meminta fatwa kepada orang bodoh tersebut, sehingga apa? Dhalun mudillun, yang terjadinya adalah sesat jeung menyesatkan. Geus loba kuari zaman-zaman di mana kuari ulama-ulama lembur geus teu dipercaya. Bener be? Jalema nan ulama lembur, kiai lembur kuari mah geus teu dipercaya. Bahkan kuari mah harayang nageh nareangan jelma-jelma anu viral diilukeun. Hayangna urang ngarasa kasohor bae hayang iilueun jeung jelma-jelma anu viral. Sedengkeun nu ngurusan di lembur teh adalah kiai jahe. Contoh, urang ngundang mah ngundang kiai bebeledagan jeung PHBI. 12 juta, 15 juta, 20 juta. Ai kiai lembur anu ngusahakeun ka urang nu ngamandian salaki urang.
yang mengajari kepada anak-anak kita alif bata sajim ha kho dilewat, kadang-kadang teu dianggap. Sok ngarasa sedih kulama budak-budak hayo jalma-jalma anu kos karitu ieu zaman kuring geus zaman-zaman bener-bener geus teu memperdulikeun kana ulama-ulama anu aya di lembur, kiai-kiai anu di lembur. Padahal mah kita bisa wujud kidam bako mukhalafatul disikiamuhu binafsihi ilmu hayat aliman hayan padahal kita mengetahui wujud kidam bako tata cara wudu tata cara husolli eta teh nang disaha kiai-kiai lembur kiai-kiai kampung. Hei, coba ku kiai kampung mah baraha jalma deula nu magahan Al-Qur'anul Karim sampai ka kuari aya anakna dititipan teu mayar. Ikhlas sugan digunggurukeun mabur sia ka ditu tilok bayaran dek naon aing magahan sia eueuh. Etalah kiai-kiai lembur dengan rasa-rasa cinta na magahan kanu ngajadi anak-anak urang. Usolli be anak kurang bisa usolli fardal maghribi salasa rakatin nang disaha kiai lembur. Maka ku urang yuk saat ieu urang kudu daek ngadeukeutan kana jalma-jalma anu tafaqquh fiddin, apalagi kiai-kiai urang nanggap kiai nepikeun 50 juta 100 juta 200 juta ai kiai lembur mah ku urang teu dihargaan nu ninggal ku saha nu diurusan saha nu nyolatan kiai lembur. Etalah kiai-kiai anu berbakti ka urang tabaruk mah silahkan nggak jadi masalah, tapi rasa tabaruk urang kan kiai-kiai sajen ka guru-guru urang anu lain nu masyhur nu waroina ulah sampai urang ngahandapkeun kana guru-guru urang anu aya di lembur. Betul. Ancamana ketika urang ngajauhan kana kiai-kiai, ancamana ketika orang ngejauhan karena jalma-jalma anu tafaqquh fiddin, apalagi kiai-kiai lembur, awas ada ancaman-ancaman yang begitu luar biasa. Rasulullah katakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhbar bil gaib, suatu saat akan datang kepada umatku yang mana zaman tersebut yafiruna minal ulama, umatku akan menjauhi kepada ulama. Bener tah henteu? Ieu cek Kanjeng Rasul ngomong kieu, suatu saat nanti akan datang mangsa yang mana umatku akan menjauhi kepada para alimil. Kenyataan tah henteu? Kenyataan tah henteu? Kenyataan. Kuaring geus nyata jalma loba ngajarawuhan kana kiai-kiai, jalma loba nu ngajarawuhan kana ustad-ustad nu magahan anak-anak urang Al-Qur'anul. Urang bebeakan sekolah, anak disekolahkan, sampaikan kuliah sampai S1, S2, S3, berani bayar 40 juta, 50 juta. Hei, anak urang dititipun kanu magahan alif bata sajim hao dipentes 10.000, karak 2 bulan bayar goceng. Hei, dipenta jeung listrik doang ge ku hese, bener tante. Ya zamannya yang geus ngajarawuhan kada para alimil ulama wal fuqaha, dan zaman sekarang adalah orang-orang menjauhi kepada ahli-ahli fiqh. Orang yang paham di dalam bidang fikih, tata cara salat,
tata cara wudhu bagaimana, syarat sahnya salat, sunahnya salat, batalnya salat, itu diketahui kusaha kiai-kiai. Lemun eueuh kiai-kiai lembur nu maragahan kana anak-anak urang, nu eueuh kiai-kiai di lembur, kiai-kiai kampung anu dengan ikhlas namagahan tata cara salat, mungkin lembur urang geus diajab ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena wasilahna ayana kiai lembur, Allah mengkolkeun ngaleungitkeun siksaan tersebut ka lembur urang. Kumaha cek Imam Qurtubi? Imam Qurtubi berkata, innallaha liyuridal azaba fi ahlil balad fa idza sami'al muta'allim al-Qur'ana sarafa zalika anhum. Ketika Allah hendak menyiksa, ketika Allah rek azab ka hiji lembur, Allah ngadengekeun kana jalma-jalma nu maca Al-Qur'anul Karim masih keneh aya budak leutik berhadapan jeung guruna, maka ku kituna ku Gusti Allah dipalingkeun siksaan tersebut. Mantak urang dek naon ngajauhan ka kiai-kiai Hayo, ieu mah pelawak jadi dai, pelawak jadi mubalek, dituturkeun ku urang. Ilmu Allah. Aya teh pelawak. Ieu mah tuh lain keur ngomongkeun husnuzonnya nama santren henteuna. Lain masalah nu kituna ieu, tapi urang ieu payana ngaranna ngajauhan kana ulama jeung ahli-ahli fikih. Maka apa yang kata Rasul katakan, fayab talihumullahu bisalasi baliatin, maka ku ayana kus kitu Allah nurunkeun 3 balai, Allah menurunkan 3 bencana kepada orang-orang yang menjauhi kepada para alimin ulama, kepada ahli-ahli fikih. Baraha cobaan cenah ge, baraha bencana Allah nurunkeun. Baraha tadi tilu Allah nurunkeun 3 bencana kepada orang-orang yang menjauhi para alimin dan juga ahli-ahli fikih. Apa kata Rasul? Awwaluha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan dari kasabnya. Mual aya berkah, urang budak-budak ya, budak-budak piduiteun bae. Aing ngaji henteu, pamadis talim henteu, udagan ku urang duit mah dikumpul-kumpulkeun. Sakumpul-kumpulna moal berkah. Ku Gusti Allah bakal dileungitkeun kaberkahan tersebut lantaran naon? Urangna ieu hatena encan kateguh, hatena can aya nur untuk kumaha? Untuk hayang ka majlis hayang ngadeukeutan kana para alimil ulam. Coba tah. Duit mah loba urang, tapi salat teu daek. Bener teu? Ka majlis taklim tapi urang teu daek. Ngadeukeutan ulama-ulama urang teu daek. Maka sanajan duit loba ge moal berkah ta duitna. Bener we. Gak bakal berkah yang demikian. Kenapa? Karena kita menjauhi kepada para alimil ulama. Betul apa tidak? Yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang nomor kedua adalah Allah akan memberikan raja yang zalim, penguasa yang zalim. Yo andai kata orang sa Indonesia eueuh nu ngaji hiji-hiji acan ngahewaan kana ulama, embung ngadeuketan kana ulama, eueuh nu ngarti kana masalah farduna wudu, eueuh teu nyahoeun kana batal-batalna wudu, eueuh nu nyahoeun kepada rukun-rukun salat gak bakal tahu, ke majlis taklim arahna ge teu nyaho ka kidul, nyaho ka wetan. Teu nyahoeun bae pokona mah andai kata eueuh besa Indonesia jalma nu kos kitu. Oh, Allah bakal nurunkeun raja anu zalim. Antak wajah munasabah ku urang deuleu ieu kuari deuleu, kamari-kamari jeung kuari-kuari deuleu kumaha henteu na pacek leuk panjang. Betul. Panas begitu luar biasa. Ini kan fenomena alam. Kalau diilmiahkan iya fenomena alam.
tapi kaitannya Allah lah hakikatnya yang memberikan hukuman tersebut kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena kita menjauh kepada ulama. Benar tante ya? Hei, hei. Raja ku Allah bakal diberi nudolim memporak-porandakan di urang. Benar. Raja bakalan ngagoliman ke rakyat-rakyatna. Ya urang nu daek ngaji. Kuari mumpung aya keneh, kuari masih loba keneh guru-guru ngaji urang. Deketan ku urang, cintai ku urang, ulah dihewaan. Bener tante? Iya mah dipentak 10.000 mana manikun hewa. Duit deui. Teu eureun tak ustad mentaan duit deui. Masya Allah. Sekolah kita habis berapa juta anak, tapi coba yang untuk urusan bekal ibadah suatu saat nanti, tapi kok kita perhitungan betul apa tidak? Antak wajar munasabah lamun diturunkan raja-raja nudolim. Sembako semakin mahal, BBM semakin mahal. Coba kurang petani pacak pupuk ku hese-hesena, dagang ku sulit-sulitna, jalma loba pengangguran, lapangan kerja semakin dipersempit. Ketika orang mendapatkan kos kitu, ragap diri orang sing horeng orang sorangan nu ngajauhan kana para alimil ahli-ahli Allah subhanahu. Tapi kuari mah orang alhamdulillahnya orang ngadoa mudah-mudahan ya presiden orang Bapak Presiden Prabowo Subianto yang baru 2 minggu, hampir 2 minggu beliau dilantik, mudah-mudahan ngajadikan pamimpin nu amanah anu dedeh turnya akan ngajadi rakyatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan sekedar kata-kata saja, tapi memang buktinya sudah nyata. Kamari saminggu nu korupsi beak kabeh disalut kuari Bapak Prabowo. Nu korupsi beak ku Bapak Prabowo kuari mah ditarewakan. Hebatnya begitu luar biasa. Ieu mah lain ngalem, tapi keur kapimimpinana kuari karak 2 minggu jalan nu korupsi geus beak. Mudah-mudahan nerapkeun kana visi misina makanan gizi kabudak leutik sakola di barewe dahar. Eta teh nyontohan kana akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi. Jaya ge Kanjeng Rasul nu kos kitu mah. Jaya ge nu kos kitu mah ahli-ahli Allah. Ieu mah lain maksudna teh lain ngalem kana Presiden Prabowo. Lamun memang manehna nerapkeun kana anak-anak urang dibere makanan dina SD. Setiap hari makanan bergizi, berarti ieu jelema nerapkeun sakumaha nu ku Rasulullah dilakukeun. Begitu luar biasana. Ja Kanjeng Rasul mati unggal poe merean yatim, merean jalma-jalma budak laletik, resep ku Kanjeng Rasul dibere gandum, dibere roti, dibere korma. Rasulullah unggal poe pagaweana kos kitu. Lamun memang iya bener visi misina iya Bapak Presiden Prabowo unggal poe merean makanan-makanan bergizi karena budak laletik, karena anak-anak kurang nuker sekolah SD, maka ialah nerapkeun kana hukum-hukumna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingkah lakuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ai urang mah ngadoa bae ka Allah pamimpin-pamimpin urang sing dibere pamimpin-pamimpin anu amanah tur dedeh nu nyaah kanu ngajadi rakyat. Alhamdulillahi rabbil. Lamun urang eueuh pamimpin atuh ripu. Imam Ghazali, cek Imam Ghazali ngomong kieu, cek Imam Ghazali ai nu ngaranna pamimpin teh adalah ngajadi penjaga untuk lembur ataupun negara ieu. Ulama eta ngajadi pondasina. Lembur lamun eueuh pondasian hancur. Lembur kalau tidak ada pondasi maka bakal rubuh. Begitupun kampung kalau tidak ada negara, jika tidak ada ulama maka hancurlah negara ini.
Begitupun sama kalau satu kampung satu negara hanya ada kiai kabeh tapi Allah pemerintahan sarua baik, maka kudu saling. Pemerintah dengan ulama itu tapi pemerintah nageh pemerintah anu kumaha heula, pemerintah anu nganyaahan kanu ngajadi rakyat-rakyatna jeung memperdulikan kanu ngajadi para alimil ulama. Tapi ulama yakin mudah-mudahan ieu presiden orangnya Bapak Prabowo Subianto, ulama yakin ya atuh kuari bae saminggu geus dar-dar kuari korupsi. Allah nu korupsi ieu korupsi ditarewakan kuari bae dana haji geus sarieun nu kamari urut menteri agama dana haji geus sieun kuari jadi panggilan sing horeng urang kasedekan daftar haji kok angel horeng eta teh danana dikorup. Tah kos gitu tah ya kuari ku Bapak Prabowo oker diusut luar biasa ulama resep nu kieu neuleuh asal berita katewak nu korupsi nu neuleuh katewak kuari korupsi ditarik. Nah italah visi misina begitu luar biasa. Judi online ditutup, judi online meresahkan, benar. Itu situs-situs judi online sekarang sedang ditutup. Begitu luar biasa. Orang ngerinduhkeun sosok-sosok pemimpin kos gitu. Mudah-mudahan aya di presiden orang nu ayeuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh ulama jujur ya jam milih Prabowo kamari. Atuh ulama jujur na milih Prabowo kamari ulama. Kula memilih Prabowo, ulama Nala Prabowo jenderal begitu luar biasa dengan tegasnya mengatakan apa kata Bapak Prabowo, yang tidak setuju atas visi misi saya memberikan makanan gizi kepada anak-anak maka keluar dari pemerintahan saya. Begitu luar biasa. Nah etalah sosok pemimpin orang tegas dan luar biasa. Lain ngalam ya mah, tapi orang neuleuh kanyataan kuari karak 2 minggu baik nu korupsi geus beak. Mudah-mudahan tinggal visi misi mere barang dahar, mere makanan-makanan bergizi sakumaha akhlakna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Efek daripada apa? Menjauhi kepada para alimil ulama. Menjauhi kepada para alimil ulama, Allah akan menurunkan raja yang zalim, pemerintah yang tahu nggak sekarang aya kuari nuker viral, kuari aya nuker viral nu ngomongkeun bahwa demi kepentingan politik daripada partai PKS DKI Jakarta, wakilna daripada Ridwan Kamil partai PKS ngomongkeun bahwa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta pengangguran, pan eta haram jadah eta. Kanjeng Rasul ngawinkeun Sayyidatina Khadijah al-Kubra cenah ge pengangguran, pan eta luar biasa bodohna eta jelema. Dengekeun, ulah demi kepemimpinan, ulah demi karena popularitas sehingga nyerempet ka mana kudu nyaho Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sataacan nikah jeung Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Kanjeng Rasul mah geus sugih, Kanjeng Rasul mah loba pakaiana sehingga Kanjeng Rasul nikah jeung Sayyidatina Khadijah al-Kubra maharna eta 50 onta. Lamun kuari geus baraha miliar. Coba lamun nikah jeung pamajikan sajina 12 onta jeung Sayyidatina Khadijah 50 onta. Kanjeng Rasul sataacan nikah jeung Sayyidatina Khadijah al-Kubra, Kanjeng Rasul mah geus dermawan, duitna ge loba, sugih Kanjeng Rasul mah. Cuman Kanjeng Rasul ku saking ngeleukeun kanu ngajadi umat-umatna supaya kumaha tawadu, handap asor, kudu saling berbagi. Ieu jelema demi kepentingan politik ngomong-ngomong Kanjeng Rasul pengangguran, pan haram jadah eta. Kanjeng Rasul nikah cenah ge jeung Sayyidatina Khadijah eta pengangguran, da Khadijah eta adalah jelema paling kaya. Kanjeng Rasul nikah jeung Khadijah bae geus kaya. Ngomong-ngomong Kanjeng Rasul pengangguran,
Puguh Kanjeng Rasul nikah jeung Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Eta Kanjeng Rasul geus sugih, geus kaya, maharna ge 50 onta, mun kuari triliunan bisa jadi. Bisa jadi biliaran triliunan kuari mah. Bahkan ada yang mengatakan 200 dirham. Begitu luar biasa eta Kanjeng Rasul. Loh, demi kepentingan politik kuari nyerempet-nyerempet agama. Nah iyalah efek jalma-jalma kumaha, jalma-jalma anu ngarasa paling pintar, jalma-jalma anu ngarasa paling gagah ilmu geus menguasai, sehingga ngabacotna ge memberikan statement-statement kepada orang lain tanpa dilandasi dengan agama. Hati-hati, ini zaman sekarang kenyataan, betul. Hati-hati. Zaman sekarang tuh hati-hati, kita harus teliti mana pengajian yang ahlus sunnah wal jamaah, mana yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Zaman sekarang tuh kita mesti lihat-lihat, gak sembarangan. Karena apa? Karena orang berbicara tanpa sanad, maka dia akan berbicara semaunya. Matakan orang kudu boga guru teh kunaon. Kenapa kita harus memiliki guru? Karena gurulah untuk wasilah kita menuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan sanad. Contoh gini, maaf, ibu-ibu misalkan belajar kepada saya ini dapat sanadnya dari almarhum almaghfurlah Abu Yusuf Caringin. Abu Yusuf Caringin ini dari mana? Dari Mama Suhemi pada Rincang. Mama Suhemi pada Rincang ini dapat dari mana? Lanjut lagi Mama Suhemi dari Ayah Banjar. Ayah Banjar Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi terus mempunyai guru-guru ke atas, gurunya lagi hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi harus punya guru. Kalau kita nggak punya guru, orang-orang akan berbicara semaunya, betul. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa, kata Ibnul Mubarak. Jika seseorang tidak mempunyai isnad, sanad yang tertera hingga kepada Rasulullah, tidak mempunyai sanad keguruan hingga kepada Rasulullah, maka orang akan berbicara seenak mungkin. Sapaduna sakahayangna ngomong. Lihat sekarang di internet banyak orang-orang yang berbicara tanpa dilandasi dengan agama. Betul tante ya kuari? Kenyataan kuari mah. Tahlil dibid'ahkeun, maulid dibid'ahkeun, rajab dibid'ahkeun, sampai hal-hal anu misalkan salat awabin, salat tasbih dibid'ah-bid'ahkeun. Kan lucu nukos gitu. Padahal sudah ada keterangan-keterangannya yang kita mengikuti daripada landasan para alimil ulama. Maka hati-hati, zaman sekarang banyak-banyak buku-buku yang tersebar secara tekstual. Itulah sudut pandang kita harus menjauh. Apapun itu, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Al-Quran. Jika memang kalian tidak mengetahui, maka tanyakanlah kepada ahli zikri. Ahli mufasir mengatakan, tanyakan kepada para alimil. Sumpah ulah jauh-jauh di lembur urang bae di dieu loba ulama-ulama nu marakekeun kana kitab kuning. Geus urang mah ilukeun jalur selagi manehana macakeun kana Safinatun Najah, selagi manehana macakeun kana Fathul Qorib, selagi manehana macakeun Shahihul Ibad, karangan-karangan Syekh Nawawi, geus urang mangilukeun tah eta tah nu ahlu sunnah wal. Yang ketiga, ketika kita menjauhi kepada para alimil ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, kita ketika keluar daripada dunia ini, ketika kita maut, kita tanpa membawa iman dan Islam. Nauzubillahi min. Kenapa? Karena kita menjauhi kepada para alimil. Nauzubillahi min. Puguh orang baik maut hayang mau iman jeung Islam. Benar. Ajarna sakaratul maut ngeunah meureun. Sakaratul maut itu begitu sakitnya luar biasa, sehingga Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun saking hebatnya Kanjeng Rasul, saking dia sayang kepada umatnya, ketika sakaratul maut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, ya Allah khafif sakaratul mauti ala ya Allah khafif sakaratul maut, ya Allah entengkanlah sakaratul mautnya umatku.
Bebankan semua sakaratul mautnya umat-umatku kepadaku, biar aku ya Allah yang nanggung sakaratul maut umat-umatku. Tak Kanjeng Rasul ku nyeri-nyeri na sakaratul, tapi orang kan ku gara-gara orang sholat tilok ngaji hente ngadeketan ulama hente. Padahal mahnya tengati kukumah ye tak kiai maka ustad-ustad bertengatik hayang dihargana maksudna teh urang ngamuliakeun ka manehna mere rokok sabungkus geus hareun. Ya gawe henteu naon teh pagaweanna mah boga anak 2, 3, 4, 5 gawe henteu naon henteu. Tengatik. Tapi kan gitu Allah ai kiai mah ya nyapunten. Kiai para ustad eta nu ieu lah nu maksudna teh nu maca kitab koneng nu bener-bener ngajaga kitab-kitab kuning para syekh apa kitab-kitab Syekh Nawawi Tanara macakeun Fathul Qarib fikihnya kan gitu. Nah, itu orang-orang nu bener-bener ngabdi ka Gusti Allah Subhanahu. Atuh tuh pagawean naon tuh hees bae ja. Tapi gawe henteu duit boga. Teu nyaho di mana meureun eta? Kan gitu kan? Berarti kan manehna mah bener-bener gawena ka Gusti Allah. Engke ge ku Gusti Allah bakal dibere ieu. Ulah sieun kan gitu. Tapi ketika orang tengah hargaana, manistakhofa bil ulama faqad khasiradin. Hati-hati, ini ancaman Rasul. Siapa saja orang yang menghina kepada ulama, maka dia akan rugi di dalam urusan dunia dan akhirat. Nauzubillahi min zalik. Para jamaah rahimakumullah, iyalah mudah-mudahan orang kabehan nu aya di darieu bisa ngadekatan ka para alimil ulama, diberekeun sehat wal afiat ku Allah Subhanahu wa taala sehingga orang bisa deket jeung para alimil ulama. Sakumaha cek tadi tilu balai jelma-jelma nu ngajarawuhan kana para ahli fikih jeung para alimil ulama. Mudah-mudahan orang bisa ngamuliakeunnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena memang tujuan kita semua ingin mendapatkan syafaat daripada guru-guru kita. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Mereka pun mempunyai hak prerogatif yang Allah berikan untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Jadi bukan hanya para rasul saja, para nabi saja, tapi para alimil ulama pun diberikan hak prerogatif oleh Allah untuk apa? Untuk bisa mensyafaati kepada murid-muridnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah,